Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Kang Uda. Wah, nasi mana juga tukang japati make blangkon. Tepat panggil. Make blangkon eta. Make blangkon. Ada doya di Jawa tas di Jawa mah sok segala dibeli. Aduh, aing eta diuk nepikeun ka geus kolotnya Kangnya. Wah, kayak sekolot mah sagala nyeri Oh, cangeng eta rasa. Gaul atuh ayeuna mah segan Bisa ngagitar euy. saeutik. Kisah ke guru. Ai, Guru nanti saha? wah, Haji Roma Irama. Wah, Apa? Karena ngagitar mah tukangna Hah? Tukangna urang kana gitar mah. Osok. Atuh harianeun baheula ogenan urang keur ngagitar keur manggung di situ tuh bareto. Wah, geus jamat teh geus ger. Nusura? Hujan. Hujan. Jika saeutik pamantep mah. Anu jika naon? Jika pamantep. Jika pamantep. Pada di bendo. Da lain bener we blangkon. Blang. Lamun di wetan mah blangkon. Lamun di urang mah blangdung. Blangdung. Oh, tukangna cobaan lah, Kang. Akang mah gitar. Lain ngagembrang-gembrung kitu ngku bari jeung. Wah, urang mah. Begerek urang aja. Akang nu ngagitar, abi nu mokal. Nah, bagus. Apa mokal? Hah? Apa mokal? Vokalis atuh. Anu ai vokalis teh anu Atuh Kang ngalagu. oh ngalagu. Oh, Kang ngagitar. sok atuh ngalagu lah. Cobaan. Urang gitar tukangna ulah. Nada dasar dia. Namayor. Hah? Namayor. Can kaburu ngalah, jadi urang teh can bisa mayor-mayoran ieu can dibedakan ke geus ngalama urang dibere. Ke maksudnya ngalah naon? Kan? Ngalah naon? Lauk. Dina mayor nada mayor. Iya, oke, geus ngalah urang. Jeung mau dihayam, yang kadon mayor. Oh, eta mah kana dengan sangu mayor gitu mah. Ada ai mayor mah. Kayak Ipang apa tuh? Kan? Gemrengkeun. Nada dasar. Gemrengkeun. Nada dasar, maksudnya nada dasar digemrengkeun. Teu kudu nada dasar mah ratu sama, ratu terepan, naon we nada dasar mah. Petik atuh eta kamah. Kan? Nah, itu kawas-kawas bubuhan dipetik. Petik senar na. Karena dipetik senar gitar petik. Kan? Petik. Cek urang mah bisa ngagitar ke tukangna. Oh, lagu-lagu Indonesia bisa. Kan? Lagu-lagu Indonesia. Henteu. Lagu dangdut? Henteu. Pop Sunda? Henteu. Anu keur ngetren ayeuna. Komo eta mah. Wae anyar macam boro-boro anyar. Ai ngagitar tukangna maksudna kumaha? Euy tukangna ieu wungkul da hareupna mah urang mah teu becus. Ya. Urang mah tukangna. Bener mana kakolotanana. Arek lagu naon enak Biasa harinya asa pales Kang. Hah? Sudah ieu enak tah. Ih, kah kamu dikeun ceuling urang, bisa mulikeun ieu tah. Atuh ulah dunga-dungo teh kana ieu na. Kudu disediakeun heula eta teh pales. Sang leletikan lah lalaguan urang Sunda. Oh, pokoknya mah lagu mah seni Sunda perlu diunculkeun. Heeh. Ulah rek beunang kaganggu ku seni batur. Bangsa barat burut mah ulah teh teh. Oh, lagu-lagu luar gitu maksudnya? Bangsa barat burut, ibu barat. Burut lagu Sunda tanpa nada. Da urang mah gamelan eueuh nya. Ngagitar can waras, can bisa. Nya musik eueuh, cangke we tanpa nada. Lagu nu kieu geuning. Kanu itu resep ku suwingna. Kanu ieu nyaah ku bengukna. Kanu itu nyaah ku dingdeukna. Kanu hiji mawakna bau kunti. Nah, lain na bau kunti. Naon atuh? Naon? Aing mah lagu batur mah nyiptakeun mah lagu pake area yang duet ngaranna bieu teh lagu duet. Lagu duet. Lagu duaan? Duet, Pak. Lagu tiluan? Tiget. Lagu opatah? Empet. Leuwih ti opat? Ngarepet we geus langsung kajikeun nama. Akang mah juga nyawa orang dari batuk deui. Akang batuk bae nya. Batuk nanti teh geus obatan, loba toko, apotek loba. Geus diobatan ieu teh. Kula serin geus. Wah, kula serin mah lain geus deui, remen. 2, 3 atuh lah serin. Urang opat disakalikeun serin anger batuk mah aya. Geus ka urang datang. Boga obatna. Ka Gunung Gemok ka dieu. Ya,
Naon obatna sih benerna? Hayang cak. Lasri teh cager. Teu. Ngajaran kulas karbit. Sakali mah. Da pikiran urang teh ada kulas listrik sakalian. Aduh. Teh mana da geus kolotnya panon geus jero. Ari geus kolot Panon geus jero. Irung geus sagede cecenet. Mata teh jero satenan ieu teh bakat tunun urang teh tas gering pantas dioperasi bareto. Urang teh beungeut teh rusak urang teh apa nya teh ngalongok ka urang. Teu apa urang teh kecelakaan tina motor. Diguling maksudnya atau tabrakan? Tabrakan. Wah, urang geus teu puguh beungeut urang. Oh jadi lamur ayeuna teh. Ngan dibawa ke rumah sakit Cicendo mana Bandung teh. Penting rumah sakit nu gede we ditongo. Dioperasi kan cenah mending dioperasi we ieu mah. Gitu dioperasi ngan cenah bejana. Heeh. Jadi salah bahan operasina ek dioperasi plastik. Udah bunget beak. Ada dioperasi plastik biasa dioperasi plastik nama. Gitu kan kurang ajar sama dokter. Kayak ipang kurang ajar. Jadi ek dioperasi plastik bahan geus eueuh kalah kanyokot udah plastik urut oli teh digiring gasi. Bet mending hade ieu kudu kitu ge. Mantak awak jadi hideung kieu. Paingan awak sulung sang bawa aspal.